waktu aya indung jeung anakna anu ngaranna Darmi. Bapana Darmi geus maot ti bubudak baheula. Manehna hirup kacukupan, tapi saenggeus bapana maot emana Darmi kudu usaha. Satekah pulah di sawah demi hirup Darmi. Sabab unggal poe gawe di sawah kulit emak Darmi jadi beki hideung. Jeung berat awakna turun. Sakabeh dilakukeun demi Darmi putri hiji-hijina. Tapi naon nu dilakukeun Darmi? Manehna embungeun ngabantuan emana gawe unggal poe ngan ngome HP bae. Nya maneh teh ulah ngome HP teuing atuh di imah teh cik bantuan emak ka sawah, baturan, balanja ka pasar ulangan ngome HP wae. Duh emak ai kudu ngabantuan emak ka pasar mah. Nya kulit Darmi teh hideung jeung naonan Darmi kudu mayan make up ka ditu ka dieu kudu ngabantuan emak mah. Manehna oge hoream kaluar imah, sieun hideung jiga emana. Hiji poe emak Darmi bakal gawe di sawah. Manehna erek gawe tepi ka sore, sabab musim panen geus datang. Di sawah emak Darmi gawe keras, manehna ngumpulkeun hasil panen. Sabab isukan manehna ngajual ka pasar. Manehna teu medulikeun beuteung manehna nu lapar. Keur capek manehna istirahat bari minum cai anu dibawa. Manehna ngadoa di jero hate. Duh Gusti, tulungan abdi, rubah sikap anak abdi, leungitkeun kagorengan sikap anak abdi. Isukana emak Darmi geus siap jeung hasil panenna. Manehna erek mangkat ka pasar sorangan. Sorena emak Darmi balik mawa duit hasil panenna. Henteu loba teuing. Darmi nempo emana ngitung duit langsung nyamperkeun. Emak Darmi mah hayang meuli HP ih. Nya teh emak dipanggulikeun tapi Darmi isukan meuli jeung emak ka pasarnya. Nya isukan ke Darmi milu ka pasar. Tapi rempangna entong pagigir-gigir, emak tukang Darmi. Atunya pedah naha Darmi. Atuh da abdi teh era. Akhirna Darmi kapaksa ngilu ka pasar. Darmi sabenerna era leumpang jeung emana anu kulitna poek. Di tengah lalampahan aya babaturan Darmi anu ngadeukeutan sarta nanya. Ka mana? Oh, pasti pasar. Oh, nya tadi pasar teh meuni rame pisan. Heeh, puguh loba mobil anu gede, meur erek teh ngirim barang teh erek balanja. Heeh nya. Heeh, terus urang ka mana ayeuna? Uang ka bumi urang bae yuk. Ayo. Yuk. Nah, itu si Darmi. Bisa itu. Saha itu nya? Nikah karamadi. Heeh. Sahanya? Ayo urang angkat bae yuk. Ayo. Akhirna babaturan Darmi nyamperkeun Darmi. Arek ka mana? Arek ka pasar. Darmi, oge nu tukangan maneh mah manehnya. Lain, imah pembantu urang. Hei Darmi kan urang teh. Nantes atunya arurang bade ka ditu heulan. Oh nya mohon. Hate indung Darmi bener-bener nyeri ngadenge eta. Naha anakna ngaku manehna jiga pembantu. Tapi saenggeus eta manehna usahakeun nahan nyeri hate eta. Enggeusna Darmi jeung indungna tepi pasar. Teh icalan HP henteu. Aya kan kuning. Hayang ningali haranya. Sabaraha ieu teh? 100. Maden ieu. Nya na ieu wae. Di jalan Darmi ngambek, mana ngan boga duit saeutik. Jadi Darmi teu bisa meuli anu dipikah hayangna. Manaon sih ka Darmi teh nang membelikeun HP bae, Darmi teh hayang make up, skincare, pedak jeung lainna. Keur mah emak teh mun leumpang pikiran Darmi bae, embung tukangan Darmi teh era boga emak hideung keur mah. Emak Darmi teu nahan cai matana.
Madarmi oge ngaluarkeun doa sabab geus teu kuat. Ya Allah, abi mah mani geus teu kuat nangeupan sikap anak abi teh. Ya tobatna rek hayu we kitu ka indung teh. Geus eta Madarmi ngadengu Darmi ujug-ujug ngajerit. Bari cerit teh Darmi ngajerit bae nganta tulung. Ngan saeutik-eutik suku Darmi jadi batu. Emak tulung. Kumaha maneh teh? Emak hampura sikap abdi kelas kitu ka emak. Saenggeus kitu Darmi dikutuk jadi batu.